Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangan Baraya Sunda di Qatar. Kidalang badmintonkeun dongeng enteng pambeberahmana anu katunda hanca kamari nu kadua ayeuna bagian anu katilu garapan Kidalang rekaan Kidalang. Alhamdulillah tulisan-tulisan Kang Dalang tos aya dipublish ku sababaraha website atanapi majalah online diantaranya majalah Salaka mangga tinggalian di majalah Salaka www.salaka.net aya seratan Kidalang judulna Agustusan sareng seur deui mangga peutingna babinsa ngawangkong jeung kuwu bari nalingakeun pamuda anu baragajul si anclong saparakanca. Babinsa nglepus udud bari nyarande kana kursi kai. Jaket lorengna digantungkeun dina kastop. Dina meja asbak pinuh ku sekar. Cik kopi mah geus beak 3 teko harita teh. Celengkeung babinsa ngobrol bari nglepus udud. Paku tadi wengi saya mimpi ketemu Barack Obama. Pas bangun gak ada siapa-siapa. Terus saya tidur lagi, mimpi lagi. Ketemu awewe gelis. Pas bangun teh saha-saha. Cek babinsa logat Banyumasan. Orang Jawa da babinsana. Poku nyarita. Terus kumaha Mas? Abdi sare deui. Teras abdi ngimpi dina calana. Pas udang HS dicabak calana geuning aya dina calana abdi. Cek babinsa bari seuri. Atuh kitu mah busiat atuh Mas. Apa itu busiat? Kepacirit lamun naonnya bahasa Indonesia kepacirit. Kuwu bari seuri. Obrolan kubu nu ngabungbang jeung pamongan sejena nepi ka wanci janari. Aisuknakeun ka 15 pamuda nu diluguan ku si anclong teh ting jaloprak di rohangan aula balai desa. Aya nu nyegrek kerek dina bangku dipan, aya nu sare dina kursi. Aya oge nu ngagoler dina ubin. Si anclong jeung si Hudri teu bisa sare. Sawab sirahna nyut-nyutan alatan digabugan make batu bata ku pamuda babaturan si Barjang urang pada masantea. Aduh, ini irahannya urang teh celong naon. Rek nepi ka iraha urang kikian teh celong si Hudri bari nyarande kana tembok. Dipikir-pikir mah mekeun waktu urang kikian teh nya. Untungna gelut tepugu menjadi tukang tinju onaman menang duit kakoncara Ari urang awak nyeri jaba dihukum ku pak. Untung teu dijebloskeun ka pangbuya di kantor polisi oge si anclong bari mencetan taarna nu karasa rieuh. Kumaha atuh celong urang bubuara we ka kota meureun nyangan pakasabah di ditu kana naon we anu penting mah halal. Si Hudri mere bolongan nya eta puguh dewek geus kungsi bolak-balik ka Bandung hayang milu jeung si Usin geuning anak bicia warung sangu si Sisir geuning manehna gawe kana pabrik tekstil panas geus mang bulan-bulan we di ditu milu lawongan saeutik-eutik acan
bubur di pabrik oge ayeuna mah kudu SMA cenah ijazahna oge tong broding SMA sarjana wae loba nu ngalanggur ari dewek SD oge teu tamat udah baheula sok bolos sudah si Ancelong humandear bangun nu susah teu manggitungtung atuh kumaha lamun urang ngajaran ka Solo milu kana pabrik kaos jeung Mang Aso si Hudri nempas eta hese asupna cacak si enceng we alonna pisan alon Mang Aso teu bisa asup gawe euy cenah mah kudu nyocok sagala hayang asup gawe teh menta 1 juta lieur zaman ayeuna mah hese pisan zaman ayeuna mah neangan gawe teh hayang gawe kalah nyogok asal lieur dewek mah si Ancelong bari nepakan taarna nah bisa urang usahakeun naonnya ngolah sawah teu gablek sawahna ka kebon eueuh kebonna mangkukna dewek ge luntang-lantung ka kebon keur neangan suluh ngaliwat ka kebon Mang Ocid nah eta mah teu pupuguh euy dewek dicarekan si Hudri nginget-nginget kejadian carekan kumaha gitu si Ancelong dari apisan ngabandungan si Hudri sobatna dewek disangka sok maukan tanggal sampeuna padahal dewek mah cacaduan tah jang naon badog sampe Mang Ocid dewek mah rumah sauge sok nuaran awi di kebon Aki Jaun eta tukangeun sakola SD 5 geuning eta oge mun keur KPP pentes teuing mun sungut dewek karasa haseum hayang udud nya kapaksa we dewek teh nguar awi aya saleunjeur 2 leunjeur mah dijual ka Mang Samingan lumayan sabungkuseun rokok si Hudri bari seuri nah atuh lain dicarekan deui si Mang Ocidna si Ancelong melongong si Hudri ari maneh teh apal kitu sahari Mang Ocid teh saha si Ancelong kerung dasar pohoan ilaing mah apaan Mang Ocid teh bapak terena si Isa dewek teh resep ka si Isa mah nyarek-nyarekan pimitohaeun si Hudri ceri leutik parulit teuing rek pimitohaeun atawa saha oge ari sakira-kira matak nyungkelit kana hate mah dikaprot lah ku dewek mah tuman si Ancelong bari metakeun leungeun rek ngepret lah cuman heueuh we satewanian teu ingat kitu basa carekan laklak dasar ku Mang Uhan masa iraha dewek dicarekan ku Mang Uhan tah sok pohoan wae si lain mah apaan basa jeung dewek harita geuning peuting-peuting ngobeng lauk di balongna tapi ka meunang lauk kancra sakorang si Hudri ngingetkeun kejadian masa ka tukang ka si Ancelong heueuh calakan ilaing euy geuning panjang ingetan sia teh si Ancelong nyereng ngeseuri nepi ka eta lauk dina korang teh geuning dibikeun deui ka Mang Uhan kunaon nepi ka epes meer ku jalma sambil Mang Uhan jalma rigog-rigog jiga kitu bab mengek digepruk sakali oge teh ulah kaya si Hudri teh bari ngajebean lain sieun dewek mah ngan bisi mainna teh teu nya tujuan mun dewek hayang ka sedeng lilis si Ancelong bari seuri sarua we lamun kitu mah can naon-naon geus sieun ku calon mitoha bari can puguh jadi heuh teu si Hudri ngabalieur geus rek ngolor heula asa tunduh ieu teh eta sora ajengan Hidayat geus ngahudangkeun dina speaker ti Masigit geus wacijanna leutik geuning si Ancelong bari heuai heula mun kitu mah dewek oge si Hudri bari mulan awakna ku sarung butut hawatiis nyimutan ka-15 pamuda nu keur diganjar di balai desa alatan garlut jeung urang padomasan kadua hansip jeung seorang polisi desa mah ngagalole dina sopa di rohangan paku hawar-hawar sora hayam jago kongkorongok mepende nu keur talibra sarare Ci Ibun rarenung kana kaca balai desa sora jangkrik jeung cicir patembalan teu lila hong ajengan Hidayat adan di Masigit di deukeut leuweung gunung riung gunung ngajak masyarakat desa Sindang Hayu sarolat berjamaah أشهد أن
Teu lila lain siadan kadengi manehna pupujian. Aya sababaraha urang ahli jamaah nu daratang ka eta masjid di deukeut leuweung riung gunung. Lolobana mah nu datangna teh geus karolot, aki acim bari kundang iteuk asup bari meuneur kopeah nu geus dekil. Sup deui aki Sahudin nu imahna patonggong-tonggong jeung masjid. Jebul aki entom, manehna mah tuluy-tuluyan ngupluk batu. Karesepna teh cicing di juru nyarande kana tembok. Bari cak aki entom kana mikna. Pangarah suara nu digolerkeun ku ajengan Hidayat. Kawowong manehna pupujian. Dilagamkeun nyiga kidung. Untuna nu taweh woh ompong ngaheos sada sorana. Bari selang-seling ku suara batukna. Rabbana Allah ya Rabbana Balamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Nu Gusti Pangeran abdi nganiaya diri lembet kana raka Gusti. Mangga para saderek sedaya diaturanan angkat ke masjid aina waktos parantos leungit deui si goblok eta jamna aya nu mau cek aki entom bari kutuk gendeng geus lila pupujian dus aya jajaka kasep jakung gagah make sarung baju koko jeung kopiah hideu pamunteuna teu boleh marah mai bari sasaliman ka ahli jamaah nu keur dariuk jung manehna nangtung salat sunat tahiyatul masjid jeung salat sunat 2 rakaat saacan subuh. Eta jajaka murid ajengan Hidayat, jajaka tandang pertentang loba ilmu pangaweruh jeung pangalaman. Arana Jang Darman. Rea pisan wanoja di lembur Sindang Hayu nu kapengpeongan ku kakasepan jeung kasolehan eta jajaka. Mun urang mah di dieu jiga Kang Acep tah. Kasepna jiga Kang Acep Saipullah. Nyantri sakitu. Sajabati soleh teh pinter, ahli pidato jeung bisa neuleuman kaayaan masyarakat Sindang Hayu. Prestasina pangonjoyna di sakacamatan Banjarsari mah meunang beasiswa henteu dina widang akademik kungku tapi dina senina oge manehna teh unggul. Kungsi jadi juara pasanggiri kaligrafi sakacamatan jeung jadi juara musabaqah tilawatil Quran. Bubuhan atikan ramana ajengan Hasan Basri ti Pandeglang nya Jang Darman teh saeutikna oge kungsi diajar silat. Sabaraha kali pasanggiri silat sa Kabupaten Ciamis mah manehna pisan nu jadi juara. Boh dina seni ibing atanapi dina silat tanding. Jang Darman hiji lalaki lalanang jagat sagala bisa. Teu sirikna unggal lembur aya wae kolot nu rek mulung minantu kataji ku Jang Darman. Beres aki entom pujian disusul ku qomat ahli jamaah langsung narangtung sanggeus bereskeun barisan salat ajengan Hidayat sarolat kabehan disusul ku para jamaah salat bareng sarengse salat subuh ajengan Hidayat jeung para jamaah zikir kana 15 menitan disambung ku ngadoa menta kasalametan jeung kabagjaan di dunia jeung akhirat. Rek ngawirid para ahli jamaah sasaliman tinggal Jang Darman nu cicing jeung ajengan Hidayat di eta masjid. Jang Darman muka kitab koneng ngaran kitabna Sulam Taufik bari ngaderes hancana di Bandungan ku ajengan Hidayat. Sanggeus muka hanca ajengan Hidayat nerangkeun sababaraha hadis nu aya pakuat pakaitna jeung bag-bagan dosa-dosa gede. Pokna dosa nu moal meunang pangampura ti Nu Maha Kawasa di antarana nyaeta dosa syirik. Ari ngaranna syirik teh nyaeta ngayakinkeun dina hate yen aya deui pangeran
leuwih ti hiji dua atanapi tilu atanapi ngaduakeun pangeran percaya ka lain pangeran anu wajib diibadahan nyaeta percaya kasalian ti Allah. Jalma nu milampah sirik teh disebut musyrik. Contoh pagawean sirik nyaeta menta-menta atau merdih kasalian ti Allah seperti munjung ka gunung, muja ka sagara, nyembah kana makhluk, nyembah sarangenge, nyembah kana patekong, nyembah arca, menta tulung ka bangsa jin. Ajengan hidayat ngaguar isi kitab Sulam Taufik, jadi kitab tasawuf. Uhun mama yaktos pisan sapertos kitu jang darman unggut-unggutan ngaregepkeun nyambung ka hanca nuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang sareng kidalang dina dongeng matuh pang beberapa mana hanca dongeng anu katunda dinten kamari nyegik bagian kaopat nepangan baraya sadaya anu nuju bertugas di pabrik sewang-sewangan aturan kanggo kasepuhan Pak Abidin Ulumuddin Ade Sanjaya Atiar anu nuju pelesir nuju bubuara atau nuju piknik di Cigonewah kade tong hilap iketna kanggo kidalang aturan kanggo pangersa Bapak Dubes anu nuju manco di ieu grup kasadayana wae kum tadi beji-beji. Alhamdulillah kidalang tadi main bola ngalebetkeun 2 gol halah jadi striker di Wakra United. Alhamdulillah langsung salto tadi kidalang. Mangga soang lajengkeun tolong dewek boga bolongan ya si Hudri bari seuri naon tah mah supaya urang gancang beunghar jiga namun beunghar mah bakal gajengan ku batur menang komara awewe modal kumaha oge tangtu bakal kapelet si Anclong. Mau dewek mun boga mobil Mercy mah euy. Si Anclong nuntungan ku seuri. Si Hudri ngaharewas kana ceuli si Anclong. Ah, balik maneh. Bisa kitu maneh? Coba aneh heula tuh. Ah, kala laut euy. Lah, sia mah jadi jamat tegen. Kumaha mah dipacok. Ngaku we teh jagar sindang hayu. Kumaha kieu ya. Si Hudri bari nompokeun sumut kana ceuli si Anclong kecewas-kecewis. Hese euy pamohalan bisa geder sikona. Si Anclong gigideug. Segala hese mah tunggeus we modal sekalian sia teh. Sayang hayang teuing mah beunghar ngadadak isuk langka aya sanawi. Urang jang raga teh anjing. Rek naon ka ditu? Si Anclong mencrong. Nah, sia teh apa gitu? Ngapa jalma teh minta nomor porkas tapi togel. Dewek oge kungsi ngadenge, tapi geus aya nu meunang acan. Si Anclong bari nyabak gado. Nyabutan janggotna anu 3 lambar. Ibu kamari pisan tah, urang babakan Mang Jaja aranna. Menang undian 5 juta. Siapa teu apa meureunnya? Anu balik si Anclong ciga nu kaget. Dewek mun ngadeoh ieu, daek bobogaan peluh saumur-umur tah. Caduguna ge. Dewek daek buru teranggeyan. Cek si Anclong bari nyengkel seuri. Daek buru sakampung dewek mata, bisi kurang percaya, gancang soal jang raga. Injam motor ke Mang Ade, ayeuna keneh. Ade pisan euy, suyangnya aya milik urangnya. Si Anclong curiga. Eta 2 sobat dalit ngingkig arindit ka bengkel Mang Ade Koko pinjem motor. Kasampak Mang Ade dibubulucun. Awakna nu lintuh katingali beuteungna ngabudayut. Bukna galing, ramo-ramo leungeunna pinuh ku oli. Keur cindekul we ngetrekan mesin motor di bengkelna, dibaturan ku si Enceng nu pura babantu.
celana kolorna geus teu mangrupa balas diuk dina taneuh jeung kacampuran oli. Mang, aya motor nganggur teu? Si Anclong nanya. Aya, tapi engke sore dicokot ku nu bogana. Mang Ade bari tong wae mukan mesin. Jadi baheula Kang, sakedeung mah rek aya perlu ka Jang Raga. Si Hudri mairan. Nya Jung, ulah lilatingnya. Mang Ade ngidina. Nuhun Mang, kuncina mana? Si Anclong tulang cileung nengon kunci. Tuh itu ngagantung dina paku. Mang Ade bari ngulukun kunci dina paku. Motor binter celek ditumpakan ku si Anclong. Si Hudri ngagajelang tuluh nyengcelek dina jok tukang. Kejeling. Starter motorna ditokeran ku suku katuhuna. Nah, teu hurung goblok. Si Anclong ngekuluh terus ka si Hudri. Sia beleguk-beleguk teuing, kuncina dihirupan heula atuh kehead. Si Hudri bari nyetrekan kunci dina setangna. Pohoan bae dewe mah. Si Anclong ngengir. Gerung, suara motor disada. Hasepna keluar mulek, semu Paul warnana. Tong digerung-gerung atuh sirit, gandeng kana ceuli. Mang Ade mun cereng. Sabab hasepna ditompokeun pisan kana ceulina. Ampura Mang, apaan keur diajaran bisi paeh di jalan, si Anclong bari ngasupkeun persnelan kana gigi hiji, jeung ngaleupaskeun kopling alaunan dina leungeun kencana. Motor binter ngagelei yang maju. Si Anclong jeung si Hudri kebat ngabius mangprung naik motor rek nepungan ayasan hawi di Jang Raga. Nu aya di wetaneun lembur Sindang Hayu. Eta lembur 7 km di kota Banjarsari mah. Banjarsari teh kuloneun Sindang Hayu jeung Jang Raga. Jarum speedometer katingal ku si Hudri 80 km per jam. Gejeli motor rincak jalan nu bolong. Cadol teh. Si atuh naik. Goblok atuh sing naik teh si motor sing bener atuh ya bujur nu nyeri digejeret. Si Hudri kukuluh terus. Cicing kumaha aing goblok. Si Anclong gariha bari nempas. Motor mapai jalan aspal anu rinjul bolong. Loba bolongna. Lewatan leuweung riung gunung tuluy turun mapai ka jalan sisi sawah. Kenca katuhu pinuh ku sawah nu keur meujeunna seureung beuka. Sakapeung katingal tangkal sampe jeung rambutan di sisi jalan. Kadongdong buah jeung kadu oge ngajajar sepanjang jalan ka Sindang Jaya. Teu lila kaliwatan sasak, bras ka lembur Sindang Jaya. Katingal aya tugu wates lembur Sindang Hayu, Sindang Jaya di belah kenca. Di handak pencai ngagolontor dina sier nu nyaian leuweung sawah leuweung kolot. Tit, sorak klakson dina motor nu amprok di jalan. Ka mana goblok? Tanya pemuda make jaket berem nu naik Suzuki Tornado. Kajang Raga monyet. Si Anclong bari ngagorowo. Kitu geuning ari bahasa preman kampung mah mun papang di jalan teh. Sanggeus ngaliwat pasantren Nurul Huda, di belah katuhu jalan Jang Raga, motor nu ditumpahkan ku si Anclong jeung Hudri teh terus mengkol di parapatan ka belah kenca. Aya jalan leutik blasna teh kana tanggul. Di jalan gede aya kana sakiloan deui eta ka tanggul teh. Bari mapai tanggul motor galuang galeong alatan jalanna leutik. Kenca katuhu katingal tangkal peuteui selo ngajajar, jukut harijong ngemplo, loba oge domba jeung munding nu
ngahaja di arangon dina tanggul. Kade euy aya anak nuning rek meuntas. Si Hudri bari cukna bentik ka hareup. Cicing atau kehead ngomong wae, jika bikang wae sama. Si Anclong keuh ka si Hudri nu teu daek cicing, simutna basa dibonceng. Kaleong, motor tembakan teh oleng. Kubrak, motor tikus rukana kamalir. Si Anclong jeung si Hudri ngabebengkang sisi tanggul. Jadi oge kumaha? Lah aing nyari pisan di tuur. Aduh, si Hudri bari nyekelan tuur nu ti catrok kena batu. Atuh sian goblok mah ngomong wae. Aduh, si Anclong oge nguniang cengkat. Bari jarugjag jarijeg jeung si Anclong nangtu ret kana motor binter meunang injem ti Mang Ade. Motor nu ti kusuk stangna teh bingkeng, lampuna pareum, peupeus. Stepna melesek ka jero, samalah lampu ritingna oge teu jalan, di starter sababaraha kali oge teu dek hirup. Pas pisan hirup teh, si Anclong ambek nyedak kana gamidek, leupes keuyan kana motor bari najongan motor. Ceprot. Dampa sukuna dijejekeun kana motor. Aduh, kawowong si Anclong ngeceak, si horeng kedeungna ngajejek knalpot nu masih keneh panas. Bari paparengkelanan ka nyeri, Anclong ngaleupaskeun stang motor. Kubrak. Motor indian si Hudri nu keur nyeklan tur. Aduh, ketika cipta ieu. Nu gala buruk nyurig. Si Hudri ngeceak tinian ku motor binter. Atuh jalma nu kabeneran narempu eta dua pamuda labuh langsung lompat narulungan. Kunaon ieu teh? Kunaon? Si tukang lahang bari ngudahkeun motor. Teu kadeuleuh ku sia aing teh kapan labuh. Si Hudri teu korongos. Ari mana ditanya sabener-bener kalah ka ngambek. Tukang lahang ngaleos bari ngelepas ku stang motor. Jadi dalam seserian nyita-nyita eta kayaan si Hudri jeung si Anclong. Atuh kadua kalina motor ninihan awak si Hudri. Eta semplak nincak semplek. Geus labuh katibaran motor 2 kali atuh puguh we Hudri teh asa ditincak hulu ku tukang lahang. Ka mana si teh goblok? Si Hudri nyentak tukang lahang. Meungeus ieu teh tong umbar amarah. Cek tukang ngarit tulungan Hudri. Tukang lahang ngungkug ngaleos kembali rek kanu keur ngarambek. Mang ari imah aya Hasan Hawi di mana nya? Si Anclong nanya ka tukang ngarit. Eta kahalangan ku kebon kalapa, payunan bumina aya balong alit. Tuh, katingali geuning bumina ti dieu oge. Lucat beureum, nganggo kacana kok. Tukang ngarit nuduhkeun bari lemes ngomongna. Nuhun nya Mang, si Anclong nganuhunkeun. Sami-sami jang. Di mana kitu ari hujan? Tukang ngarit malik naleh. Uring mah sinang hayu Mang. Si Anclong rada leuleuy ngomongna. Mang atuh pilih bade ngabujang ka aya Hasan Hawi mah. Kaleresan wancik ieu mah sok aya di bumi. Biasana pasos wonten sok kasera ngangon meri. Nuhunnya Mang, si Hudri oge jadi milu lemes ngomongna. Tukang ngarit ngaleos indit ngangon meri. Bae atuh rek ngangon meri oge asal manehna mere nomor anu jitu. Si Hudri bari ngeplukan calanan nu kotor ku taneuh tanggul. Atuh lamun manehna bener dukun nyaan mah euy. Samewe dipasangan nomor ku batur, kumahanana heula. Hirup manehna oge moal katalang sara. Kumaha urang percaya si Anclong cangcaya ka aya Hasan Hawi nu gawena jadi tukang meri. Yeuh euy, celong ari dukun masuk tutulung hungkul. Can aya kacaritakeun dukun anu baleunghar. Si Hudri nandeskeun. Dukun lepus. Si Anclong bari nungtun motor. Dukun lintuh penyakit matu. Tembalna si Anclong tarik teuing sia goblok ngomongna geus kadeng hiung ku jejebirna. Si Hudri bari ikut-ikut dan lempang. Nyambung kasih nyegik anu si Anclong nyegik hanca kalima mangga nyanggakeun. Si Anclong bari ingkud-ingkudan nungtun motor didorong ku sobat talitna si Hudri. Antukna mah anjog oge ka imah Hasan Hawi. Imahna cet beureum ditembok semet ku sen hungkul. Kaluhurna mah bilik, hateupna ku kenteng heubeul. Geus nyangeyeng ka belah kenca jiga nu rek runtuh. Adapun imah aya bang barung tempat ngiis di pagar ku awi. Dina pagar awi ngareuy tangkal roai jeung jaat. Di buluan imahna nu leutik katingali aya tangkal cenge, katuk jeung bayem. Aya kere di anyam tina awi nu digandungkeun hareupeun kaca.
takus luhureun balong leutik nu butek caina. Kasida basadan pisan imah aya sanhawi teh. Sanggeus nyetandarkeun motor binter ladang ngijem ti Mang Ade bengkel, si Anclong jeung si Hudri muru ka panto imah nu dicet bulau. Punten, Anclong ketrok. Mangga kalebet. Tembal sora aki-aki di jero imah. Raket pantona dibuka. Bagea sok jang kalebet. Cek aki-aki bari mukakeun panto. Dedegan aya sanhawi teh pendek leutik, kumisna nu carang geus pinuh ku huis. Huntuna nyenet tinggal sasiki jiga wayang golek si cepot. Bibir hideung balas ku ngabako, pipi kemong naroknok harideung. Alatan unggah poe katojo ku sarangenge. Make baju kaos bodas geus cimetian. Kahandap make kolor komprang semetuur. Sirahna make iket porongkos nangka, parengkos nangka. Iket ciciren keur jalma nu dipikolot atawa dukun di hiji kampung. Katelahna oge ayah. Ari ayah teh ngandung harti pupuhu kampung zaman baheula ayah teh aki. Atanapi jalma nu boga pangabisa jeung dipercaya ku masyarakat Sunda. Mangga calik jalu aya sanhawi ini tadi yuk. Gek dari yuk Anclong jeung Hudri dina kursi heubeul butut. Anyaman hoena geus rusak dihakan mangsa. Dina tembok imah ngadaplok kulit buaya munang ngawetkeun. Teuing ti mana eta kulit buaya teh? Keris kembar ngedangong dina luhureun loster panto pangkeng. Torojol nini Isol pamajikanana ka ruangan tamu. Ayah ieu geuning aya semah di mana ujang nu karasep teh? Cek nini Isol bari nyepah rampang rempeng-rempangna. Kecerot nyiduh kana tampolong hareupeun si Anclong. Bari ngejatkeun suku Anclong ngajawab. Abi ti sinang hayu nih. Bade aya naon ka dieu kujang? Aya sanhawi bari ngalinting pahpir. Puguh hayang nomor kanggo masang porkas SDSBTA geuning. Saurna mah aya nu kungsi meunang undian ti Banjarsari. Eta oge orang bubakan sah aranna Hud. Si Anclong ngalieu ka si Hudri. Mang Jaja tukang nalaktor. Si Hudri mairan. Nya eta bah Mang Jaja geuning nu sok nalaktor meunang undian 5 juta. Cek cenah oge manehna teh masang nomor pamere ti ayah. Si Hudri ngomong ka aya sanhawi. Atuh usaha kalah kemasangan undian. Montong usahakan kitu ieu hidup teh ngarora keneh. Jung tatanin neangan kadaharan anu halal ulah kanu kitu oma aya sanhawi seuri bari batuk. Gawe kana naon atuh bah? Ka kota gitu bisa gawe dauh pangabisa. Kuring teh nyakola ongkoh. Si Anclong bari peupeureudeyan semunu era. Jadi aranjeun ka dieu teh hayang nomornya. Aya sanhawi bari ngareretan eta dua pamuda. Uhun bah. Sugan wae diparengkeun meunang. Si Hudri bari ngusapan tuurna nu karasa nyut-nyutan, tepak labuh tina motor. Heug, ayah rek mere. Tapi hese deui syaratna. Aya sanhawi bari ngahurungkeun paneker kana bako nu dilinting kana pahpir. Kecrek sora gasolon dihurungkeun. Paretek. Seuneu ngaduruk bulu irung aya sanhawi nu nongtot. Jadol teh. Aya sanhawi pakupis mareman seuneu kana bulu irungna. Wios ku abi pangyekeskeun bah. Si Anclong bari cek kana paneker kecrek. Sora paneker dicekeskeun, paretek. Ayeuna mah kumis aya sanhawi nu kadurukna. Aduh, tebalik pisan ilaing mah euy. Rek ngakaya sia teh aki-aki. Aya sanhawi bari tibuburanyat mareman seuneu dina kumisna. Aduh. Is, geuning salahnya bah, punten atuh sanes calutak. Si Anclong seuri kagugu ku pamolohna. Montong seuri deuleu, mending mun kasep sia teh siga ayah sanhawi. Tuh,
juga kidalang serak-serik ndak nyari mainan mah kidalang mah beungeutna pikasepeun beungeut kasep lain siga sia cek ayasan hawi nungtungan ku serinya kakak aya kasep itu kan ngorana si Hudri nalek ari lain yeuh abah mah lain agul ku payung butut nya kieu oge kabogoh ayah teh diunggal pengkolan pamajikan oge apan geus ngara apa para rea mah geus aya salapan tah ieu si Nini nu pangorana jeung panggelisna abah mah tapi kareueus menang si Nini teh atuh dah harita mah si Nini teh geulis pisan sakampung Jangraga mah disebutna oge si Baranyai kan ini isol teh ayasan hawi bari ngalieu ka pamajikanna nu keur hayang we ngagayam nyepah nyapek seupah bener pisan eta Jang Nini oge teu kagegeloan ku ayasan hawi teh si Nini bari unggut-unggutan dupi aya oge gaduh pelet si Hudri asa penasaran kana carita ayasan hawi ilmu naon wae aya di ayah mah asal kuat tirakatna ayasan hawi bari nyeklan dada lah aing masa teu percaya mun si Aki kieu manjan moga ilmu pelet ngaku tukang pelet nah beut pamajikanna nu jiga perah bedog teu rupana goreng patut pisan ieu cenah panggelisna zaman si Abah kumaha nu pangjorena nya si Anclong ngarewas ka si Hudri heuh aing oge teu percaya belum sarua Hudri oge ngomong lalauna ka si Anclong aya naon geuning kalah ka paharewos bojong si ayasan hawi asa kasinggung henteu bah bieu teh keur ngabrolkeun kira-kira naon wae syaratna hayang meunang nomor porkas teh si Anclong pinter pisan ngabalegorkeun kaayaan oh gitu ujang kudu daek tirakat di Gunung Binangun sahari aran teh ayasan hawi kakarek nanya aran abi Anclong ieu babaturan si Hudri aranna si Anclong bari jempol leungeunna nunjuk ka diri jeung ka sobatna heula nya ku Aki suang diitung heula tina aran poe naon ari wedal atawa weton ujang kuring poe Sabtu ya Anclong mancleung nepikeun ayasan hawi nu keur ngitung ramona lamun diitung tina mangsa-mangsa ieu ari Anclong teh 15 tambah Sabtu jadi 17 15 jeung 17 jadi 23 ayasan hawi unggut-unggutan mah nya bah 17 jeung 15 mah jadi 23 atuh uring oge apa ku si kanyakola teu tamat SD oge nu bener mah meureun jadi 45 cek si Anclong 45 teh blegog salawe meureun cek Hudri bari nepak punduk si Anclong heuh ya jadina salawe sok geura hitung deui si Anclong bari nitah ngitung deui ka ayasan hawi bener pisan maneh duaan jalu caralakan incu ayah teh heuh jadina salawe deuleu lamun salawe hitungan eta ngandung harti ujang kudu tirakat 3 poe mati geni bari dibubulucun handapeun tangkal kiara di Gunung Binangun naon ari mati geni teh ya asa karek kadenge kuring mah si Anclong tarna kerung dengekeun ku lain mati geni teh tong ngahakan nanaon tong nginum nanaon ayasan hawi ngeceskeun naon wae syaratna mati geni teh ya si Hudri penasaran milu nanya syarat nuker mati geni nyaeta bakakak hayam hideung nu danten keneh nog japati 2 siki congcot sawadah seureut 10 lambar gambir sacepuk apu sacepuk rokok gudang garam filter sadus menyan 4 guruntul kembang 7 rupa minyak nyong-nyong saples
aya oge rurujakan, daun jarak, buah sentul, gula berem sabongsang, uyah 3 gandu, duit 50.000 kencring kabeh jeung nyiru. Kumaha sanggup? Hasan Hawi bari batu. Teu kurang loba eta syarat teh ya. Jika syarat mereka kawinan wae aing mah. Si Anclong bari bibirna manyun. Geus atuh ari teh sanggup mah ulah ka dieu. Hasan Hawi api lain jiga nu teu butuh. Kablok duit di mana dewek euy? Si Anclong ngareos ka si Hudri. Ari sia yang beungar ngadadak lin. Si Hudri balik nanya, "Atuh puguh we pohar hayang pisan." Cicing kumaha aing we, masalah duit mah kecelok heula ka Mang Kardi tukang beas. Si Hudri bari ngareos. Adekeun kitu mere nginjem, si Anclong semu keruh. Motor binter Mang Ade dijadikeun borahna euy. Si Hudri bari ngarenyohan. Calakan pisan si Leng teh euy. Si Anclong bari ngacungkeun jempolna ka sobatna. Kumaha sanggup teu kalah kapating kecois ini. Hasan Hawi ngalepus udud bako. Sanggup ya? Ira dimimitian tirakatna. Si Anclong jika nu teu sabar hayang gura giru mati geni. Pageto alusna mah malam Jumaah Kaliwon yang hareupan Sabtu Pon. Tong poho eta syarat sasajina engke bisi jadi cambal geuleu. Hasan Hawi seuri. Nya ya engke kuring ka dieu deui pageto jeung si Hudri. Si Anclong nyanggupan. Alus pisan euy, Hasan Hawi nyengir. Kitu hungkulnya ya, kuring pamitan ya, ieu motor batur bisa rek dipake. Anclong bari jung cengkat. Meni rurusuan geuning can oge cai-cai, Nini Isol ngandeg saya mah. Ah, keun wae Nini, ulah repot-repot. Hudri nganuhun ka Nini Isol. Nya geuwat teangan eta paminta ayah anu tadi poma kudu ditedunan lamun hayang menang nomor porkas nu jitu mah. Hasan Hawi bari nyekelan dadana nu rang kebong. Abi duaan rek nyiaran syarat nanti ayeuna. Nu nya ya. Si Anclong bari nyolong salaman. Teu lila eta dua pamuda teh amitan ka Hasan Hawi jeung pamajikanana. Dijajabkeun ku Hasan Hawi dina panto. Sedangkeun Nini Isol mah nyerangkeun ti jero imah bari nyisig ku bako. Nyambung kanu ka genep.